Tah, ayeuna mah encep yo, gaduh. Jajampean lucu, warisan karuhun Sunda. Ieu jajampean teh kanggo sisinglar upami ngayakeun perjalanan wengi. Tah, sisinglarna kumaha? Bismillahirrahmanirrahim. Nini koroncong kosong, aki koroncong kosong. Pangosongkeun jalan pitincakeun aing. Ti kidul samet lembur wadul. Ti kaler sapet lembur jeler. Ti kulon sapet lembur bunglon. Sabab kuring tujuanna rek ka lembur nongtot. Tah, di lembur wadul, di kidul arek aya jurig pocong hareup da moal kadinya. Di kaler, di lembur jeler, rek aya aden-aden karep da kuring moal kadinya. Di kulon oge tempat lembur bunglon heug rek aya pocong nya da moal kadinya. Tujuan ge si Mang mah erek ka lembur nongtot. Dah. Tah ieu jang jawokanana teh. Nini koroncong kosong, aki koroncong kosong. Pangosongkeun jalan pitincakeun aing. Tapi ka tujuan teu aya nu ngaganggu atuh, curig, nyingkir, setan, bubar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak ieu jang jawokan Sunda. Warisan karuhun Sunda para wargi. Salam akhir zaman. Salam timang Encep Hendriana di Desa Jagara, Waduk Dharma, Kuningan.